urang mah ulah salat bisi di lembur aya nu ngajakan salat berjamaah salat terbokasan ulah ngagenggereuhkeun ulah milu ulah ieu aya ieu mah ti ba'dul arifin ti guruna ka muridna mah salat cukup ku saurang bae nu nyaho untuk lidafil balaya ulah diberjamaahkeun mun aya urang atuh ulah milu mun urang can pernah diijazahan teu kudu kabeneran saya aing memang teu beuki salat eta ditu kudukeun itu kebeneran tah mah ulah geus aya jelema khusus bae unggal kabupaten unggal kecamatan nu nyekelan silsilah nyana mah ngadoana mustajab ongkoh jeung jang kabehan ongkoh lain jang sorangan urang mah salat nu urang ge nyaho teuing urang melantaran ieu di otak teh lain ka Allah bulan kamari can katebus can katutup puyeng tah kitu geus doa nama pernah di fotokopi baheula sampaikan ke 30.000 fotokopi ayeuna mah teu kudu jages baroga masing-masing ngan pohoneun deui di mana meureun eta kuarinan deuna Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal ya azizu dzallat izzatika jami'u khalqika ikfini min jami'u khalqika ya muhassinu ya mujammilu ya mufassilu ya munimu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya bi sayyidil hasan wa akhihi wa abihi wa jaddihi ikfini syarra hadzal yawma yanzilu fihi ya kafi fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim Allahumma kshif 'anna wasif 'anna al-balaa wal wabaa wat ta'un wal fitana wal mihan wal humuma wal gumuma wal kuruba wal ahzan wasyada'ita wasyarral a'da'i ma la yakshifu Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, teu karasa waktu terus berputar sok dula deuleu we ka belah kulon bisi panon poe haju muncul di kulon karunya kanu can kawin jeung karuna kanu kreditan can anggeus kiamat berat sedungtung panon poe di wetan keneh berarti stabil keneh walaupun memang ieu waktu bener-bener disesuaikeun jeung ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sanatu kasyahri syahru kal usbu wal usbu kal yaum wal yaum kasa'ah. Di akhir zaman sataun karasana kos sabulan bae komo panganten sabulan kos saminggu saminggu kos sapoe kos sajab sajam kos sakumaha meuleum baralakor manu garing geus berepet tah ieu zaman geus karasa ku urang kos kitu sing hade engke bakal dilobakeun gempa-gempa bumi memeh kiamat angin-angin goncangan-goncangan termasuk tsunami bakal rada sering komo lamun pamimpinna teu adil jeung teu jujur eta heula diheulakeun ku Gusti nagara-nagara nu kos kitu
nu aya Golkaran. Cek lu Golkar aing ge Golkar geuna. Nu teh jujur Golkar ke lain Golkar sarua bae dengan dimimitianana teu jujur ku Golkar. Nu sejen ngamakmum berjamaah jeung Golkar. Tuh bener. Rakyat ngaharepkeun nu bener, nu jujur, nu adil, hayang boga pamimpin nu bener. Nu endek siap jadi pamimpinna can boga niatan nu bener. Teu nyambung rakyat jeung pamimpin. Geus lamun teu nyambung pas ini eta ge mimbabi tsunami keneh. Teu nyambungna rakyat jeung pamimpin. Tekarasa puteran waktu ternyata urang ayeuna geus aya di bulan Safar tanggal 20 Salasa Rebo Kemis Jumat Sabtu Minggu. Jadi Rebo isuk nu bakal datang adalah Rebo Wekasan, Rebo akhir di bulan Safar. Rebo akhir isukan Rebo isuk yang geus kadituna celik urang Maulid, bulan Maulid. Kebenaran ditingali dina tanggal selalu berbeda. Hitungan Islam tanggal Islam make hitungan Islam, jeung tanggal Hijriah Islam make hitungan Yahudi. Jadi engke kahareupna mun terus bae digunakeun hitungan-hitungan Yahudi pasti lebaran berbeda bae. Dibuat sedemikian rupa di Indonesia lantaran NU jeung Muhammadiyah teu harmonis. Intina embung ngahiji melit dibitis pemerintah, nu pemerintah ka dieu kumaha ka ditu kumaha, kahayang orang mangahiji be diuk bersama yuk ja agama urang kitabna Al-Qur'an jeung hadis. Cek pikiran nu bersih jeung nu normal pasti kararitu kabeh. Lantaran di luhur teu normal pikiranna nu ditimbulkeun ego-egona satungtung ego nu ditimbulkeun jeung ditembongkeun moal beres. Mentak kaharep geus dihitung ku kula bakal beda deui lebaran. Lamun eta terus ngitungna kos kitu. Kecuali engke ditingali di ru'yat haju bener ru'yatna. Salila ieu kurang pati bener nu ngaru'yat. Di baheula ru'yat eta alhamdulillah di zaman Soeharto mah duduk bersama kadeuleu bebeja kadeuleu henteu bebeja henteu. Memehna duduk bersama Muhammadiyah NU versus dan berbagai organisasi untuk umat belah dina secara nasional, belah ditu nama urang ningali perbandingan secara internasional. Eueuh pasali tapi kuari ti kuari keneh tanggal urang geus berbeda terus, ti Muharramna beda, Saparna ge beda. Hitung-hitung lebaran ge mun terus mempertahankan ego bakal beda bae. Terserah dek milih ka Yahudi pemerintah. Hitunganana hitungan Yahudi lain, hitungan hisab Islam lain.
hitungan-hitungan Yahudi nunyana babari pisan ngagiclekeunana jang hitungan bulan Ramadan can boga rumus ke rumusna dikirim ti Amerika bikin ke depag cokot ku masing-masing anak buah depag kiai-kiai nu dek ngaritung dihitung rumusna meunang ti ditu. Padahal Islam sugih, Islam kaya boga kitab dek make kitab palak nu mana baik nu geus pertanggung jawabkeun kebenaranna. Geus ulama terus terang bae dek make hitungan ulama baik. Dek nuturkeun mangga henteu sabodo. Ulama kula bae. Sakalian percaya jasa ka ulama jeung greget jasa ka Yahudi. Titik. Teu bisa digagung-gugat. Cenah di ulama ge aya ulama Yahudi teh mah. Bukan Yahudi teh hayang aing mah. Aing we na ngaji pokona mah aing titik geus sakitu. Sararia deuk nuturkeun hayu henteu cilaka sia. Ulah bejaan we aing mah. Pokona mah cek aing cilaka we pokona mah. Percaya Allah teu kaji we. Beneran aing. Cek aing bener-bener. Cilaka we pokona tuturkeun los ka ditu no beres kan dituturkeun itu bae mangga nang ulama deuk kula bae nang ngaji nang ulama sakalian bendera ulama di akhirat geus pokona mah tanggung jawab ku Kangjeng Nabi sahabat para ulama alah geus nikmat nu nuturkeun ka Yahudi ka ditu sia aing ngabejaan wae. Pokona masa gitu beta. Geus dihitung ku kula jauh-jauh. Tak oh. Ieu mun kos ieu bae beda bae. Ieu basa kadar ngabejaan informasi beda Muharram meunang hitung ahli falak Islam jeung palak Yahudi. Berita ka Bapak Amsudin dan Ibu Surti dari Cerewet tunggu oleh keluarganya ponakannya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakali deui ka Bapak Amsudin jeung Ibu Surti. Tah hitungan kula jeung para ahli falak Sulam Munairen kitabna karangan Kiai Mansur Kampung Jakarta. Jadi kampung Jakarta eta. Orang Jakarta heran deunnya ya kampung. Jembatan 5 anu geus diakui ku dunia. Karanganana ku ari malah diulah-ulah di Indonesia. Sabodo kula mah make bae. Loba kiai-kiai guru nu amanat begitu dek maot guru kula di Garut sing ade moal kebal deui cenah ieu bakal barareda kiai teh jeung pikih bakal loba duli ganti 3 poe deui ka maot normal keneh pikiranana ngomong deui ngomong pikih bakal loba nu diganti nyata kubari ucapan guru termasuk di dia almarhum marah titah ngaji palak sampai ke 3 kali kula ngaji palak marah kudu ngaji barang geus beres ngaji dicoba nanggalkeun dicoba khusub kakarak seri pake jang sia bae batur mendek nuturkeun ka jenteuk jang sia mah pake bae rahasiana naon keyakinan ibadah sia
ulah bergantung kanu seje kan suruyat di jero kolambu ge kajeun sakalian ngaruyat nu di imah bae di jero kolambu mah eta guru katilu guru palakula tuh almarhum Cipanas langsung yang nama guru ngaguruna ka Syekh Mansur Ki Mansur termasuk Kubang Cianjur Kiai Izzuddin dan langsung guru ka Kiai Mansur nyana amanat pake engke loba nu teu make cenah ka kitab ieu urang memake bae amanat di ditu geus teruji kakarag sabaraha taun ta guru maot bener tahun 2010 2009 2010 2011 goyang malah aya nu liwat teuing ulah make kitab Sulam Munairin karangan ulama teu beres sia ulah nyarekanan ka ditu mending ka aing nyarekanana sebab jeung itu mah geus paeh moal bisa ngalawan mending jeung aing lain ngadu ilmu gelut asal siana leutik ajeuna mah teu beres tetep bae kula konfirmasi ka kiai di Jawa Timur lantaran loba pasini di Jawa Timur salaf moal dibejakeun aya 3 kiai tetep urang pake Sulam Munairin ahli-ahli ibadah di Jawa Timur didatangan ku kula 3 nyana amanat lamun hayang boga keyakinan ibadah pake wah mantap datang di Jawa Tengah 2 kiai ahli ibadah salah sejina anu datang ka dieu nyana komitmen pake ulah hayang dituturkeun urang bae nyana malah ngobrol ngomong keyakinan dina thariqahna ki oh yes beres jadi kula mah ngabejan mun masih ego kahareup lebaran terus berbeda hitunganana make hitungan orang Yahudi orang memakai hitungan Islam terserah ngan ngabejaan doang saha nuturkeun ulama salamat nuturkeun Yahudi cilaka sakitu doang geus sakitu tah ieu urang geus datang ka Rebo Wakasan besok pada Muhammadiyah mah jeung persis mun ngadenger Rebo Wakasan teh nyanang mah ciciduh nya nama urang mah jan nyiduh teh lain ngadenger Rebo wae unggal page nyiduh bae urang mah geus atunya na ciciduh ka Rebo Wakasan urang nyiduhannya geus pokona paciduh-ciduh geus pokona geus masing-masing bae faidatun fi bayanil arbi'il akhir min syahri Safar hiji faedah buat nerangkeun Rebo akhir tina bulan Safar zakara ba'dul arifin min ahlil kasfi wat tamkin sebahagian jelema nu geus ma'rifat ka Gusti Allah ti golongan ahli kasfi ahli mukasyafah lain ahli mukahasyafah sing ade iman nu di majlis mah ahli mukahasyafah hasyafah teh gegending teh helm bobogaan eta beda banget kreditan kabeh aduh ese caritakeun ahlul kasfi aya jelebana aya kadang milu jeung urang ngaji ngan teu kaciri teu kaciri jelema narudin kadang teu mandi tah beusi digigireun urang aya nu teu mandi buah eta tah balangkeun we habek min ahlil kasfi wat tamkin annahu yanzilu fi kulli sanatin salasu kalima salasu mi'ati alfi baliyah wa 20 alfan minal baliyat unggal tahun Allah nurunkeun 320.000 panyakit
diturunkan sekaligus ku Gusti Allah wa kullu dzalika fil yaumil arbi'il akhir min syahri Safar. Rebo akhir diturunkan ku Gusti Allah sekaligus teh jang satauneun. Jang satauneun teh. Oke, butuh oper Cikupa. Bojong. Sepatan. Pasar Kemis liwat. Allah, gitulah. Wa yakunu dzalikal yaum asba' ayamis sana atuh poe Rebo teh poe anu paling dipake khawatir, dipake karempan. Maka faman shalla fi dzalikal yaum arba'a raka'atin sahaja lemanu salat di poe eta 4 rakaat yaqra'u fi kulli raka'atin minna ba'dal Fatihah surata inna a'tayna kal kautsar 17 marrah wal ikhlas 5 marrat wal mu'awwidzatain marrah yad'u ba'da salam bi hadha du'a hafizahullah bi karamihi min jami'il balaya allati tanzilu fi dzalikal yaum wa lam yahum hawlahu baliyatun min tilkal balaya ila tamamis sunnah wa du'aul ma'zam huwa takut diterangkeun asa di Arab bae geus lah ngan urang mah ulah salat bisi di lembur aya nu ngajakan salat berjamaah salat terbokasan ulah ngadengereukeun ulah milu ulah ieu aya ieu mah ti ba'dul arifin ti guruna ka muridna mah salat cukup ku saurang bae nu nyaho untuk lidafil balaya ulah diberjamaahkeun mun aya urang atuh ulah milu mun urang can pernah diijazahan teu kudu kabeneran saya aing mang teu beuki salat eta ditu kudukeun itu kabeneran tah mah ulah geus aya jelema khusus bae unggal kabupaten unggal kecamatan nu nyekelan silsilah nyana mah ngadoana mustajab ongkoh jeung jang kabehan ongkoh lain jang sorangan urang mah salat nu urang ge nyaho teuing urang melantaran ieu di otak teh lain ka Allah bulan kamari can katebus can katutup puyeng tah kitu geus doa nama pernah di fotokopi baheula sampaikeun ka 30.000 fotokopi ayeuna mah teu kudu jages baroga masing-masing ngan pohoneun deui di mana meureun eta kuarina deuna Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal ya azizu dzallat izzatika jami'u khalqika ikfini min jami'u khalqika ya muhassinu ya mujammilu ya mufassilu ya munimu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya bisayyidil hasan wa akhihi wa abihi wa jaddihi ikfini syarra hadzal yawma yanzilu fihi ya kafi fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim Allahumma kshif 'anna wasif 'anna al-balaa wal wabaa wat ta'un wal fitana wal mihan wal humuma wal gumuma wal kuruba wal ahzan wasyada'ita wasyarral a'da'i ma la yakshifuhu birahmatika ya arhamar rahimin ta eta doana doh cek bapak teh stalar kana kos itu tulos geus stalar mah baca ngan aju poho deui cenah keur ditu eta si fotokopina di mana cek geus teh pohoan deui nyelap aju kudu ku batu urang nu teu salat ulah waktu ngadaharna naon isuk-isukna nungguan nyin azimahna disebut salalim dibuat
qauluhul haqqu lahul mulku Allahul latifum bi ibadihi. Terus maka isyarah tulis al ayatna salamun qawlan min rabbir rahim salamun ala nuhin fil alamin salamun ala Ibrahim salamun ala Musa wa Harun salamun ala Ilyasin salamun hiya hatta matla'il fajr salamun bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Nu bagus manulisna ba'da salat subuh ulah robah deui. Ulah robah deui langsung nulis. Urang ba'da salat subuh ulah robah deui hees. Tulis beres tulis terus baik ka piring atau ka kertas caian aur-aurkeun ka sumur anu sok diinum ku urang ku ari mah sumurna tertutup teu anu terbuka terus gentong-gentong urang caian urang memeh ka mamana nginum heula eta ieu menurut ba'dul arifin insyaallah Puerbo diturunkan ku Gusti Allah trek mun urang nginum cai eta insyaallah nyingrai balai coba jang sataun nu intina mah urang inget teh ka Gusti Allah urusan kos kitu nama rahasia Allah nah ieu mah urang inget ka Allah beribadah ka Gusti Allah Puerbo mun bisa maca kulhu ulah loba-loba 1000 sakedeung sia mah heran aing mah dibere 1000 teh ya kumaha meureun hayang sabaraha atuh masyaallah eta lah rebo wakasa di Garut mah diberjamaahkeun baheula di zaman mama Beladina ditaluturkeun be oh masalangan atuh kitu aya rahasia-rahasia sebenarnya di Banjar zaman ayah diberjamaahkeun datang ka kiwari ngan ayahna henteu nyaritakeun rahasia-rahasia salat eta datang ka mana diberjamaahkeunanakeun bae ai di dieu mah almarhum amanat sorangan bae salatna lantaran syaratna kudu kitu-kitu saya tuh tam. Jadi kudu salatna imamna mun deuk diberjamaahkeun nu geus kudu bisa leng ektasi. Kudu ngadar ektasi berarti urang. Leng poho kana salat panjang nganggulangi bahaya. Salat eta datang ke poho dirina ke salat menang tah berjamaah satungtung henteu kitu sorangan bae salat jadi aya lebah-lebahna mantak di bejaan besi di perumahan-perumahan di pakampungan-pakampungan besi aya nu ngalaksanakeun salat terbuakasan ulah milu ngan ari usil mah ulah urang nage besi encan pernah diijazahan salat terbuakasan sanajan boga pamanggih misal dina kitab sufi ulah bae kecuali urang kungsi diijazahan aya hubunganna jeung thariqah ta eta mah silakeun besi geus diijazahan silakeun besi encan diijazahan teu kudu jadi urang ku hari Minggu Senin Salasa Rabu. Kemudian ayeuna aya pungutan sakumaha biasa urang rek ngarayakeun haul sultan memeh maulid urang geus biasa saminggu memeh maulid sok diayakeun ieu teh lain naon supaya urang tergugah inget oh berarti aya wali sebenarnya mah ieu pangkat manusia di samping aya rasul aya nabi urang nabi akhir zaman dirayakeun di unggal daerah tapi kan ngarayakeun haul sultan mah teu bisa sambarangan mantap kula mengeling-eling ge ulah ngabejaan kanu tilok haji
Ima urang-urang bae nu ngaji supaya kabengket ku Kangjeng Nabi, kabengket ku Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Ulah ngajakan kan nu tilok ngaji ka dieu maksudna mah ke beusi salah sangka, beusi salah persepsi. Urang bae ngalibetkeun diri ka mandek mere, deuk henteu eueuh masalah. Cinta mere teh cinta masalah teu mere ge masalah. Insyaallah nu bakal hadirna engke ieu ti NTB umurna mendekati 90 tahun, hampir encan sekitar 85 leuwih. Sekolot ahli ibadah stilo keluar jarang keluar. Iya mungkin nu bakal hadir dek ngomong bae mangga nyana. Nu penting mah doa naga lain supaya sararugi lain, supaya ieu nyararaho ka Allah, supaya betah ibadah ka Allah, supaya lamun ngaji teh ya ieu teu nundutan. Jadi betah gitu. Can orang aya jelema nonton main bola nundutan lantaran betah. Komo neuleuh si ting-ting mantu lo. Tilok aya nundutan geus tah mah bejana tapi kunaon asal supe ka majlis. Lain deui hawana. Teh urang supaya betah ibadah, urang neuleuh sosok manusia nu osok ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Neuleuhna doang gitu. Ka ahli ibadah mah beda neuleuhna doang, hati kerenya. Kos neuleuh nu geulis lain deui hati teh. Sawah nu mana nu dijual ku aing. Sekedar informasi awalan ke orang sambung deui dia menginget bahwa orang horenganan tere haul sabulan deui, sabulan setengah deui. Urang nuluykeun pangaosan orang mengenai tentang jarah, tentang kisos, tentang diat. Kizaid nyuguhan budak leutik nu disuguhkeunana dicampuran ku racun, baik makanan maupun minuman ditendeunan racun, dibikeun kaki Khalid budak leutik. Dek di bejaan tah, dek teu di bejaan tah budak leutik mah pancan aya kanyaho. Budak leutik mah racun disangka madu, madu disangka madu. Atau sebaliknya. Harti teu nyahonna naon budak leutik mah. Moal Kangjeng Nabi Musa titah milih antara dirham jeung ruhak, punyana nu dicokot ruhak. Berarti teu boga ikhtiar. Naon bae nu kadeuleu dideuleu budak leutik mah. Naon bae nu karagap diragap. Mun urang kos kitu berarti urang budak leutik. Urang mah naon bae dideuleu. Haram apa henteu geus teu main di mata urang. Pokona deuleu. Selama bisa dideuleu bae ku urang. Neuleuh nini dideuleu. Neuleuh jahe dideuleu. Neuleuh nu nyingsak dideuleu keneh mah. Malah mah cak urang teh kurang seutik deui mah. Geus teu bae haram-haraman urang. Tah eta urang budak leutik berarti tah. Budak leutik mah kos kitu naon bae dideuleu, naon bae hayang. Tah ieu teh urang teh kos kitu keneh hirup teh encan aya pageran di mata urang. Henteu kieu. Waduh, tah mah haram. Peureum. Urang inget haram, tapi mantap. Terus bae haram nama haram, tapi terus bae. Nah eta teh bloon urang kos kitu. Bloon. Satungtung hirup urang kitu bae,
ibadah urang moal khusyuk tek ceuli datang ka khusyuk bae tarohanana ceuli lamun aya jelema masih kene ngepar dedelelan moal khusyuk bae salat wani sumpah kajen ku kumaha lamun nyana ngaku-ngaku khusyuk berarti nyana takabur moal jelema anu dedeleana masih kene dikepar kene bae salatna moal khusyuk mun nyana ngaku-ngaku khusyuk bohong nyana pembohong kelas kakap moal sebab jelema anu khusyuk salat mah anu dedeleanana teu haram bentar aya kana diatur. Jadi hirup teh lain maca kita orang nu hese mah. Maca kita mah asal geus bisa amil jurumiyah, imriti yaqulu belah dituna alfiyah, diatur-atur make ilmu mantek jeung ilmu bilaga, capek tang maca kitab mah. Babari dek macakeun kitab naon bae ti mimiti ria datang ka hikam wanieun lantaran geus diaji alatna. Tapi pelebah neuleuh awewe tak aduh merana aku saya jasa lamun geus ningali awewe tertarik atuh sumbangan ti pamarentah ge resep jasa partai datang terima organisasi sumbanganna terima ti pamarentah ge ditarima bahkan rada lambat nyieun proposal tek ceuli datang ka khusyuk bae ge jelema kos kitu cenah udang-udangna gede tambahan deui ku sia gedena moal bisa khusyuk moal lain cak kula lantaran cak saha cak ahli kasfi Imam Qusairi Imam Ghazali Syekh Abdul Qadir dina ilhamna nyana unjukan ka Gusti ibadah naon nu panghebatna salat cek Gusti salat nu mana nu direken ku Gusti nu khusyuk kumaha cara khusyuk Gusti ulah inget kana naon mimitina di mana Gusti supaya ulah inget kana naon mata peremkeun mantak urang deuleu kiai deuleu mun matana masih kana urang kiai nah mata proposal sama kos itu moal we kajen ku kumaha jadi nu hese mah lain ngaji make ngaji tah urang balik ye ngaji ye tungkul iman lempang demeng tungkul ulah aya naon nanten ku di dalam hideung komo hideung ese jasa sedengkeun eta du diuji mah ku Gusti teh tah dedelean dedengan oh masyaallah di akhir zaman mah dedelean ti mimiti nu teu resep datang ka nu resep loba dedengean tinu resep datang ka nu resep loba urang bisa ieu hirup di akhir zaman ngatur-ngatur mata jeung ceuli geus istimewa bae lah pokona barang mantak ngaji ge oh berarti sumber khusyuk teh ya mata cok beusi teu percaya mata tutupan saminggu bae saminggu geus tutupan bae di jero imah bae sia kuaing di lekban talakban sia ku aing mata aing rek ngadengekeun kasurahan ki uci coba aing mah aing nyaho coba yes wudu buka ulah neuleuh naon tutup deui wudu buka kitu bae geus urana sesaminggu bae coba ge bakal ngeunaheun jasa salat lain lalagat ngeunaheun Allah hampa sebab ti mata teh kan dari mata turun ke asal turun ke hati atuh ngaran ceo hati teh atuh ngabaceo hati teh atuh walau keur Allahu Akbar tepan Allah nu Maha Agung tapi nu kadeuleu tepan sekupi mata tah eta lah Syekh Abdul Qadir ilhamna jeung Gusti seakan-akan okos ngobrol melalui ilham kos itu deui cek Gusti ibadah nu paling hebat salat nu mana Gusti nu ditarima ku Gusti nu khusyuk
hartina husuk naon di jero hatena iwal kaing we atuh kunci husukna mata cek Gusti Allah hiji mata coba peremkeun mata mantap aya Ki Haji umur 50 tahun ku Gusti Allah dedeuleuna geus dikurangan eta teh karunyaeun berarti titah perem ya mah lain ngalengis kunaon ji aduh mata teu kadeuleu jaknya teh nyelu naon teu kadeuleu Quran remeng-remeng jaknya goyang we eta hurufna teh ayeuna nu geulis janteun Ki Haji tolol tanya Ji orang mana Ji Cikupa jaknya Masya Allah tak iya Ki Zaid nyuguhan dahareun atawa inumen ka budak leutik teu boga ikhtiar budak leutik mah termasuk nu edan mah teu nyahoeun teu boga ikhtiar diinum bae ku Ki Holid budak leutik atawa diinum bae ku Ki Holid anu edan ya otomatis secara watek lah Khalid termasuk Khalid nu edan atau budak leutik kumaha tah pantama lain digebug lain dipanah lain dibabuk lain ditonjok tapi kan melalui racun nu nginum racunna budak leutiknya mangan sakadar nyuguhan doang tetap wajib kisos Zaid nu nyuguhan racun wajib dikisos paehan deui teteh Ki Zaid mendak datang ka kuari neangan peracun nu ngaracun Munir can kapanggih-panggih Munir paehna diracun kakarak boga saeutik niatan dek negakeun kejujuran jeung kaadilan racun berarti nagara geus bok-brok jasa teu meunang aya jelema nu endeup nanjarkeun kejujuran jeung keadilan racun panti balik kudu nama nu teu jujur jeung nu teu adil racun kuari mah nu jujur jeung nu adil racun eta teh kitu naon ngaranna kacamata leutik nu gede nama luar biasa dulu loba jasa nu diracun nu dibunuh teu meunang aya nu jujur jeung nu adil lain rahasia deui lamun polisi jujur teu dibaturan ku babaturanana lamun abri jujur teu dibaturan ku babaturanana PNS jujur sarua bae komo geus tingkat luhur mah geus teu bisa diajak kerja sama ku bupati atuh geus keluarkeun exit pindahkeun teu bisa diajak kerja sama kurang berkat saya teh mah ka aing mal beres ieu teh Indonesia urang meunang ngamerdekakeun sababna karuhun urang anu berhadapan jeung musuh tarohanana nyawa kuari dipake ulin ku jelema kuari mun urang inget ka karuhun urang nu teu puguh kuburanana pan aki urang uyut urang wallahu alam di mana katembak ku Belanda nu katembak ku Jepang mempertahankeun negara mempertahankeun bangsa hayang merdeka keluar tina kungkungan jeung belenggu penjajah alhamdulillah berkat kekuatan bangsa Indonesia dipimpin oleh Bung Karno Hatta alhamdulillah tapi teu kuari urang menikmati kemerdekaan nu jujur malah diracun nu adil malah dibunuh anu berkeliaran malah jelema-jelema nu teu jujur jeung nu teu adil tinggal urang rakyat nyaho maca koran nu dikorupsi sekian berita di TV korupsi sekian nya nama triliunan korupsi ratusan miliar puluh miliar rakyat aya nu teu boga imah-imah aja aya anu digawe ge geus dieureun-eureunkeun nu dioper dan lain sebagainya sementara nya ngabobolan terus bae di handap makos kieu ieulah kesenjangan-kesenjangan nu aya di Indonesia seperti eta tah dek dikubahakeun eta kos kitu jak kos kitu teh aya guru sakola jujur jasa teu boga nama geus sakit kitu na teu dibaturan lantaran jujur
pokoknya nu jujur guru SD datang ke pae sakit kituna bae. Sakit kituna bae. Asal guru SD boga motor, boga mobil. Teu kudu ngomong naon. Teu kudu ngomong naon. Atuh pada itu urang sabaraha gajihna si guru. Dihitung ku urang polisi sabaraha gajihna teh. Dihitungkan ku urang hatta bupati gajihna emang sabaraha duit. Sabaraha duit bupati gajina, ayo coba. Atuh aing teh nyaho. Letik nu mantep kula dititan jadi bupati embung deh. Letik gajihna, letik. Masya Allah karim. Bela keur ngabangun Masjid Al-Istiqlaliyah nu pertama di zaman Pak Tajus Sobirin. Pak Tajus Sobirin subuh datang ke almarhum Abah sesalaman hangat ngobrol. Terus rencananya masjid, peletakan batu pertama lah anjeuna ngomongnya na selama pembangunan Masjid Al-Istiqlaliyah can selesai gaji kula cokot jang pembangunan Masjid Al-Istiqlaliyah. Wah cek abah mantap ya. Gaji mah halal ieu gajinya nama. Barang dibuka teh. Emang letik itu gaji bupati. Gua jaya mah sakit. Letik. Oh, letik pan nya boga mobil mewahnya. Nah, kalau teh sok aju kos kitu ngomongna bu. Kudu mun hayang nyaho masjid nu pertama dibangun gaji selama pembangunan masjid eta gaji Pak Tajus Sobirin dibikeun jang masjid eta. Nu mantap dibikeun letik. Supaya nyaho bae. Pak Tajus mah kos kitu tah bupati nu wari mente. Atuh gaji-gaji atuh nu halalna. Ja abah ge embungeun ieu almarhum dibere salian gaji membungeun. Gaji nama halal cenah. Dibikeun tah eta tah salila pembangunan masjid mungkin 2 tahun mungkin 3 tahun tah eta terus bae tah gaji bupati Pak Tajus Sobirin ngalir terus bae. Ngomong datang ka dieu, Pak selain gaji mah jangan dikasihkan ke sini. Oh enggak, cek bupati. Ulah enggak, itu mah cuma gaji doang. Buat beli mobil aja ya Pak. Iya, cek bisaan eta kolot, Masya Allah. Letik, wari ge letik nyaho kurang gaji bupati teh letik we pokona mah. Letik, tapi mobilna mewah. Atuh lain 3 aja tapi naon? Kumaha lalakona ieu. Insyaallah. Ngaji ka mana? Teh walau dhayafa bimasmum min zaid nyuguhan ki Khalid. Budak letik disuguhan racun majnunan tahun wedan pamata wajabal kisos lantaran saya ikhtiar di bejaan atau tidak di bejaan au baligon akilan eta wazaid nyuguhan nu diracun ka Khalid anu balik tur berakal sehingga anjeun namun di bejaan mah teu daekeun ngadahar eta teh lantaran sieun besi paeh disuguhan ku Ki Zaid anu beracun walam ya lam teu nyaon halato ami dina nalika kadagaran teh tingkah kadaharan tersebut teu nyaon ai sugan teh mah teu diracun dalam mun diracun matur di bejaan eta moal daek ieu mah diracun teu di bejaan aju diinum bae ku Ki Khalid teh tah paeh padiatun wajib diat sebab nyana boga pikiran mantak naon mun neliti heula aya tah kos kitu di agama teh kudu diteliti heula mun diteliti heula pasti moal daek beda jeung mun di bejaan lagi ya lid ngulan minuman tapi racunan ya iya tuh racun mah racun bae diinum bae geus di bejaan ge diinum bae teu kisos teu dia lantaran atuh geus di bejaan ge diinum bae atuh terbae berarti bunuh diri teh mangarana bunuh diri
ieu mah disuguhan diracun teu dibejaan ngan dewasa andai katanya moal diinum nailah wajib diat wajib zaid bayar 100 onta insyaallah balah mah wa fi qaulin dina qaul nu sejen mah eta lain sakadar diat wajib kisos qaul nu sejen mah la syai'a teu wajib diat teu wajib kisos aya 3 qaul qaul kahiji wajib diat qaul kadua mah bahkan kisos qaul katilu mah la syai'a teu wajib diat teu wajib kisos ialah nu dideuleu adalah ilatna hukum diat hukum kisos hukum la syai'a eta merupakan hukum al hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adaman geus kuari nu mantak diat naon elatna nu mantak kisos naon eta nu mantak la syai'a naon elatna tah lamun geus datang ke maslakul elat ngaji teh hese dasar hese dek ngaelatan dek hukuman ieu minuman haram elatna heula sia naon dek hukuman eta impes daging haram elatna heula kudu kapanggih heula naon ulah saharam-haramna bae jak kiai ge di Cisoka mah nya anak kadarinya elatna heula dideuleu ku urang naon sababna ieu kreditan haram kredit haram elatna heula dideuleu naon sebabna bunga bank haram elatna heula al hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman ketika orang nyaritakeun kemakmuran dunia nyaritakeun keuntungan atur sangat luar biasa kuari boga duit 10 juta teundeun di bank cokot taina pake dahar bisa bae deposito babari jasa tapi eta urang naon hukumna neudeun duit di Japan duit si anakan janu sok anakan mah soang duit si anakan eta cen kamarin anak bunga janu sok bungaan mah melati je bunga mah bae duit mah tilok bungaan kirod pan aya aturanana kirod syirkah aya aturanana syirkah dan lain-lain sebagainya deuleu ulah gede-gede di Fathul Muin di Fathulat di kitab takrib ge saya sesuai apa henteu kirodna sesuai apa henteu syirkahna dan lain sebagainya ternyata henteu nah ieu berarti haram nah kitulah urang ngaji teh supayanya oh ieu haram ieu oh kredit haram berarti ai geus jauh mah tama kali itu udah tambah kredit kelos besi kurang puas aing asana meureun ieu di kenarakana ngan sacangkeng kagok aing mah lah hendek sabeheung bae tambah deui Gus ya tambah deui tuh elat na ieu panjang urang mun nyaritakeun elat urang menunggus jadi bae kuari urusanana 3 hiji mun dibikeun kan wakil balik diinum bae kunyana bari teh dibejaan berarti teh nyaho diat kaul kadua kisos kaul katilu la syai'a geus cukup Imam Syafi'i ngabahas elat-elatna bahkan kitu Imam Zakaria Al-Ansor nuturkeun kaditu ka Imam Syafi'i elat-elatna nu mantak diat nu mantak kisos wah tinggal di deuleuan bae kitabna babari jasa loba jasa elat asal geus urang nyaritakeun elat bae puyeng ngaji mah teu dialatan ge puyeng komo dialatan ngan aja sok blak we mun kapanggih elatan nah teh ceritana dina masalah rucan racun terhadap jelema kumaha jelema nu diberena mun budak leutik atawa nu edan langsung dikisos tapi lamun nu diberena jelema akil balik 3 kaul walau dasa suman fito amisah sin al-ghalib ukluhu minhu fa'akalahu jahilan fa'alal aqwa zaid ngesepkeun racun dina kadaharan hiji jelema anu galib osok di daharna Zaid kuari nyisipkeun lain nyuguhan tapi neudeunnan racun ka kadaharan Ki Holid nusok biasa di dahar unggal isuk-isuk Ki Holid teh sok nyarap kadaharan Ki Holid nu meuli keluarga Ki Holid atau Ki Holid sorangan
ngan disusupkeun disisipkeun kadinya diasupkeun racun diasupan racun tuluy be jeki Khalid mah biasa ngadahar ya tuh di dahar kumanehna teh nyahun bahwa eta teh aya racunan nah geus sami bae sareng tadi fa'alal aqwal sakumaha kaul nu tadi ceuk sakaul wajib diat ceuk sakaul qisas ceuk sakaul mah la walau taraka wallahu a'lam